barudak teh kamarana ieu grup teh sepi kok dek aya kumpulan kuliahan gitu Bang Randy gitu orang telepon gitu. Halo Bang Randy, di mana? Iya kumaha barudak teh edeuk moal. Iya na grup soalnya kan adek aya kumpulan cenah tapi ditungguan areueuh. Tadi aya ngabales barudak saeutik. Kumpulannya pan adek aya obrolan nu kuliahan gitu kan ya nungguan orang areueuh wae. Didinya ka dieu moal. Moal bisa. Oh gawe Bang Randy bayar di gawe mah itulah sok we lanjutnya. Iya dek jeung barudak we lah di dieu bae ngobrol. Siap. Atuh bae nya. Yuk ahnya. Assalamualaikum. Iya ya naon rame di grup. Oh enak teh rek aya kumpulan kuliahnya hate ngechat rame kieu na WA naon sampeurkeun kitu kai masih baron rame kieu ya naon ieu kieu di remur Ron. Woi, ka jero we Dan. Iya, keur ngechat teh hayu, urang telepon we lah. Ngechat mana? Iya ngechat ieu pemandangan. Urang telepon we si Dori. Halus ini pemandangan dia. Hampir mulu. Urang telepon we lah si Dori we ta. Telepon si Dori atuh. Maka mek ngarumpul tadi mana ngontek di jam sabaraha? Pan tadi na grup ngandong si Randy cenah moal cenah sibuk gawena. Nah si Randy kaman si Randy? Gawena sibuk mah bisa si malam. Teuing ting sip naon teh nyaho urang oge. Sugante libur, sugante libur. Betul. Pada hari Minggu. Geus telepon si Dori, make HP eta. Halo? Ya naon si Sakung? Saha boy? Sakung, halo Kung. Halo Dor. Rek mau kumpul teh posisi di mana, Lur? Iya di masih boy. Kumaha boy? Naon? Iya ngajak kumpul teh. Kumpul naon? Biasa. Tugas kuliah gini kan. Oh, kuliah. Cina kadang dia lah. Siapa tuh? Kung ka dia we kakeun si boy atuh. Siap. Enak orang OTW jeung si Baron tadinya. Ayo Rod, itu si Dori ngajak kumpul. Ayo. Ayo teh si Boy. Siap. Yo sok atunya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kung siap ditungguan di dieu nya. Tong lila ye. Jadi asli kadang dia. Jadi asli enak orang tugas ya. Skripsi kuliah. Skripsi kuliah. Oh, bae we lah, bae. Assalamualaikum. Ayo berangkat. Si Dori bisa nungguan Kamarung lah beli rokok. Ayo bawa rokok ayo. Di warung heula. Sumpah mati bukan masuk di hati.
heula ka mana heula. Eta mah rokok anjing bari murah di rokok. Anjing dicokot deui nya kagak ku mobil bulan duit. Rokok super murah. Pas urang teh ukuna tanyakan teh ngeng. Pas kita kupluk kalau dia murah. Bah. Kalau rokok cina murah cina. Cie teh mudun dari Hapus masa terima kasih Tuhan, kau telah sempurnakan telah kau ciptakan dia untuk diriku. Suara ya nah. jam setengah 12. Anjing, goblok gue yakin terus si anjing gandeng bagus. Siat teh. Tetangga teh ukur. Enak malam naon emang? Mam Jumaah. Nah, Komis teh. Mam Jumaah dan Kamis. Komis teh mana mabok engri, Malam mabok Kamis. naon? Malam Kamis poe Rebo, Isuk Minggu. besok Minggu, malam Salasa. Minggu Isuk teh Minggu. Pre ayo mana? kuliah teh. Kuliah pre wae. Pre anjing siat teh. Ka warung geus gede. Sabar habon ieu telepet. Anjing ku aing disimpen di nu aya 3 jilid dua kan. Dibuka Korea Maya. Tidak anjing. mending piknik kenapa boy? Piknik kemana? Isuk mah. Semester sabaraha mana kuliah? Mister Opat aing teh beres jurusan. Ini laki nih ayo mana Saya orang angkutan kusik jeung mayar hutang maneh baron. Oke. Benar. Bangunan. Gaya kuli siat teh. Mana cina bener kosan mecan mayar. Jangan orang 2 poe. Dua poe anjing. Di setelah anjing gede. Pisan dulu. Mana di naon can ke restoran? Urang komo we. Boga restoran ge loba, ka warung geus kaderedet. Eta kontrakan. Can kabayar 5 kali deui. Kamari bener. Lieur we. Inung mana yang kasus cina kau ini jual beas. Oh, urang ngajual beas ka bari teh. Dari lieur euy. Oh nggak jual Kemana sabaraha saretan mah? Ngajual hiji, terus saya Terus saya Hiji hiji sabatang jeung piit cenah. yang pi itu. Memang bener bobogohan jeung Cuk saha anjingnya. bobogohan jeung ieu jeung nu boga kosan. Cuk saha anjing. Ibu jaman ini amit amit. Halus tapi boy, meh teu mayar kosan sih ieu mah. Jadi mangpaatkeun. Tah, Ya, eta bener sih eta. Angore aing mah mayar saya teh meskipun mayarna teu kabeh aing mah. Angore Urang mah euy ku ayeuna namanya mikiran yang ka warung. Anjing. Bejakeun mah euy. Urang aya 18 juta. geus tong curik bae da kabeh oge baru hutang. Asli. Kolot urangnya geus pentaan. Goblok entong nganyukan. 8. Mentaan. Urang dahar wae ni mie ungapoy mie rebus anjing mun maneh ngarasakeun jadi hirup urang peurih leung maneh mah kolot-kolot maneh baroga heuh. Cobaan urang jadi orang kaya maneh jadi orang-urang maneh daek Kumaha? Mana jadi orang kaya? Mana jadi orang-orang? gitu. Jadi kumaha? Kumaha? Urang cicing di imah maneh ngontrak daek. Begitu ka harti. Geus aya bukti cenah ngontrak can boga mayar, can bayar. Jangan bayar maneh lieur tapi maneh mah euy slow sih mah. Da soalna kabogona anjing ini repo anjing. Siksa mana mah sok gosip anjing. Ibu kosan anjing. Gosip mana malah. Umur 72 tahun. Ribu saya tahu hidupna. Daripada si iyo sok. Bobogohan anjing gablek salaki. Can kita teh halus, Ron. Kumaha? Berarti Oh, geus bisa nerawang teh jelema teh berarti hutaneuh kayak geus eueuh ku sieun naik. jika nama mah bahan, jika nama. Nah mana bisa mikir gitu? Pernah urang. Nah, anjing. Ieu edannya Mana jeung si itu pengalamanana. asa beungeut anjing. Hah? Mana jeung ieu asa beungeut. Mana pancak kaki jeung si teh naon? Tah. Aki urang teh heueuh. Geus aki-aki. Tah. Inung si teh inung-inung. Aki urang jeung inung si teh geus dulur. Aki urang teh kemar. Kawin jeung dulur si ieu, nya aki si ieu. Tah. Boga budak sabriji. Budakna teh 12. 12. Tah terus dulur urang teh jeung dulur si teh dulur. Dulur urang teh jeung dulur tah. Enak kieu Oh sampe maneh. tadahar ka si ieu. Nya osok ngantara dibere. Anjing goblok. Sedih we. Beunghar pelit. Anjing leuweuheun amit kopret anjing. Percaya teh kotok dicempal di piringan. Ku si ieu mah ku pedit-pedita majar teh cenah. Ieu teh gepuk. Mana sok ulin ka si imah si ieu nih. Osok Deur lain.
Lainnya sih. Urang mah bager atuh. heeh. Kan bagus. Bager, Jadi dulur jadi- jadi batur jadi dulur. Heeh, batur jadi dulu. Urang mah aya mie sesa dibikeun ka si ieu. Asli, Oh, teh saucinya bikeun ya. Suruput ka aing ka China Indomie pika koneng. Nikmat mah heuh da ngarangan beuteung laparnya lur. Moal ngarasakeun urang mah mun peuting yang dahar. Indit kanu ngarona keur ngaliwat api-api. Dulur, nunjuna Oh, naon? dulur da main lapar. Lain. Siapa ku ngerakeun teh. Kung cenah antar ka meulicikan si anjing teh menta bubukna di urang aing. Bener, gue mah ngerasakeun hirup urang mah asli urang. Baik pisan. Gue aing bener rek meulicikan si anjing. Urang mah teh mun menta aya nu bubukna. ngondang ka ondangan teh anjing. Sugema bal perasaan teh. Nah, aing amplop lah sama sabaraha. Aing Mana mah saku gambar apa orangnya. Itu jadi orang ngamplop nya heula nanyakeun batur, "Meh ngamplop surap?" 20 biar malas. Sate opat. Sate opat. Kurungan ulah ieu.